Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini masih hiasana Teh Asih Balebat. Kelayan judul Spion. Nyangakeun kasepuhan Usum ngiji nurek usaha tembong pugag. Hareupeun hawu si Duru bari nguyup cikopi nu tinggal gegedohna. Ngarahuh udud nu tinggal sabatang diawet-awet angger weh beak kaduruk. Sakali nyentreuk kuntungna abus kana jero hawu nu keuruhai. Kang, mau jalan? Pamajikanana nanya bari cingogo ngasurkeun suluh. Girimis keneh nung. Walona bari ngangsrodkeun sarung nu ngaleklek dina tak-takna. Oh, mohon atuh. Kin rada siang, abdi widi bade ngalengok deui si teteh di rumah sakit. Walona heuk bae. Pokna laju cengkat bari ngajewang jaket kulit nu sasare dipake ngojek. Parat nepi ka burit hujan teraat. Wanci harium beungeut amitan ka baladna. Moal nepi ka peuting. Hoream sugan aya milik di jalan menang panumpang nu sajalur jeung lembur. Walona laju nyeteter motor. Patali marga tembong carencang. Anjog ke parapatan mengkol ka katuhu. Aya awewe ngecanteng. Teh, sanes di rumah sakit. Hayu naik. Nu ditanya ukur imut ambulan ngahiung meheulaan ret kena spion kebag. Cag baraya sakitu nu kapihatur fiksi mini Spion hiasana Teh Asih Balebat. Tinang tos urang bakal ngiring kareurewasan. Ngahlas kumaha raraosanana si tokoh nalika ninggal putrana anu dirawat di rumah sakit. Papendak pisan di parapatan. Namun si putrana eta alim ngiring uih. Malahan aya ambulan nu ngahiung mayunan. Naon tah nu kapendak atanapi nu katinggal ku si tokoh dina Spion tang tosna bakal kabade ku urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.